Duh Gusti Nu Maha Agung pujeun abdi sadaya. Tina saban robah mangsa ganti wanci ilang buran kurunyung taun. Sok sanajan manusia ngalamun saluput hulu kahayang patema-tema karep henteu leureuh-leureuh sing inget angin kadarti pangeran nu bakal karasa jeung karandapan ku manusia. Kuring ngawanikeun ini ti imah hayang ngudag impian kusabab kuring boga kayakinan kana takdir pangeran jeung moal kahariwang. Pangeran mah yakin moal sulaya beda jeung manusia. Waduh, ayo dari bukan mah jodoh kuring buatkeun. Dina sore ieu tata acan senja leungit. Kuring sadar yen hirup teh gede pisan artina. Panci sakedap kuring manggihan cinta sanajan ukur dina impenan. Duh akang di mana ayana? Gusti kumaha ieu mampalekeun ieu rasa sok sanajan saukur ngimpi dah hate mangarana hate. Kemana sih kan cepot? Aka! Oh, di dieu. Kuring teh geus neangan akang, geus ngaler ngidul, netan. Berpasir, ngapain jungkrang kuring neangan akang. Aya naon si laing dewa da nyangan dewek. Ya melang we kana jadi lu rumah kang. Kari-kari nempo akang adat tos gitu. Ya kunaon atuh aya kakang? Heeh dewa da. Mun si laing yang apal mah dewek teh mimpi. Waduh, ayo dari bukan we jodoh kuring buatkeun. Oh, ari kitu mah ulah digugut teuing atuh kang. Aing ngaran ngimpi mah kembang sari. Si dewek mah yakin yen wanoja teh anu dina impian teh aya keur kieuna sabab sekolot jam 2 itu teh saya sangi pimimpina. Boge lo akang mah. Naon sia lanjut keur dirunung ka susah teh kalah ngaledek lain mah mere bolongan. Akang. Ore sakitu ge mana digugu. Ayo orang balik ah. Cik, heula akan mesti diheula nek nangkeun pikiran teh. Geus atuh.
bade disaurkeun teh supados kasaksen pikeun. Kamu mana tuh Pak? Aya perkersaan naon? Kuring nembe teh nembe maraban lomba. Kieu sadana pangna bapak teh hayang ngadiungkeun sakabeh sabab kewajiban bapak pamimpin rumah tangga jadi aya carita keun tepi keun ka indung maneh nyatana Dewi Setiaragen tah kewajiban bapak anu kami jadi bodoh cek paribasa teh ku bapak dibawa anak ka dieu di sangsara dikungkung teu di awur dicangcang teu di paraban bapak hak wajib lalek kasih Setiaragen isi ieu mah rek ngagugat ka bapak da geuning lieu pakeun pungsat bahan usaha oge korek-korek. Aduh, ampun Kasman. Berat nuhun, berat nanggung, berat narimakeunana. Anu sakitu deudeuh welas asihna ka kaula, anu sakitu blok-blok kanana atuh da puguh soal kakayaan mah da kaula ti leuleutik dipepende kudunya.